mangarah teh kudu aya nerangkeun deui ya. Keur anu erek nyaba jeung keur anu erek dijama dikosor nyabana ieu masalah ilmu ieu wajib. Jadi anu ayeuna tuh kanyaho mah tong sok pipilueun bisa we gitu. Lamun ayeuna rek batur ngajama tong pipilueun ai teh nyaho pisan. Batur ayeuna dikosor da teh nyaho urang mah teu bisa pipilueun kudu nyaho. Lamun engke dina salat rek kosor nya tah matak aja ieu diaji heula khusus ayeuna mun teu kajianana. Rek ayeuna mun teu sabab anu pang abdolna ilmu nu diaji ku urang teh ilmu deuleu nu rek dipake. Jadi teu nyambung lamun urang rek ayeuna ini tah rek nyaba ari itu terus nerangkeun ngagade teu nyambung. Kalau pikiran anak ge riweuh teu nyanyabaan tapi ayeuna mun teh ari ngaji bab gade-gade kajaun emas begitu berananya. Jadi ya pan mayoritasnya udah aya berangkat. Jadi kajian anak khusus ieu mah nyaeta bab jama bab qasar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu nyaeta nah di ayeuna mun mutama diterangkeun salat anu 5 waktu. Lohor, asar, maghrib, isya. Hubungan jeung qasar salat hubungan jeung jama. Jadi engke teh salat anu 5 aya anu bisa dijama unggul teu bisa dikosor. Aya anu bisa dijama unggul teu bisa dikosor. Aya anu bisa dikosor ongkoh, bisa dijama ongkoh. Aya anu dikosor teu bisa, dijama teu bisa. Tilu we. Aya anu bisa dikosor ongkoh, dijama ongkoh. Aya anu bisa dijama ongkoh, teu bisa dikosor. Aya anu teu bisa dikosor teu, dijama teu. Anu bisa dikosor jeung bisa dijama nyaeta salat anu bangsa 4 rakaat. Lohor, asar, isya. Eta mah dijama bisa, dikosor bisa. Jadi engke teh niatna teh jama ongkoh, kosor ongkoh. Lohor, asar, isya. Aya anu bisa dijama wongkol hiji nyaeta salat maghrib. Jadi kayak bisi kade dia mah da tadi ge salat isya na ge da 2 rakaat. Lamun salat isya 4 rakaat dikosor jadi 2 rakaat engke berarti lamun 3 rakaat kudu 1 rakaat setengah. Manya aya salat 1 rakaat setengah pan riweuh. Maka eta mah nyaeta kudu normal 3 rakaat. Kan kata bisa ayeuna mun teh ieu apakah dijama takhir, apakah dijama takdim. Salat ayeuna jama takdim, isya heula teh. Isya na dikosor 2 rakaat. Terus mentang-mentang isya na ayeuna mun tama 2 rakaat, maghrib ya 2 rakaat. 2 rakaat malin setengah atuh dikosor kudu satengah naon. Ieu teh ari salat 1 rakaat setengah dawuh di ditu namanya salat 1 rakaat setengah. Aya salat ayeuna 2 rakaat nya pincang itu meureun naon 1 rakaat da kumaha oge setengahna kosor mah gitu. Ari ieu pan tilu mah teu bisa ayeuna mun teh diduakeun mah nya jadi 1 rakaat setengah. Tah eta mah salat maghrib mah sah dijama unggul. Jadi lamun engke ayeuna mun teh mah ieu dijama isya jeung maghrib nu isya nampe deuk dikosor oge jama ongkoh engke nu maghrib na mah normal we 3 rakaat gitu. Geus kitu kan. Sok ayeuna keun we lah sayeuna we eta satepina pikiranana gitu. Bisi botak-botak teuing ayeuna mun teu meukeun bae lah heueuh we kitu lah eta. Nah, ari ieu mah nyaeta ayeuna mun tama anu hiji deui nyaeta salat subuh dijama teu bisa, dikosor teu bisa.
Dijama teu bisa, dikosor teu bisa. Ieu syaratna lamun rek ngosor ayeuna mun teu salat, lamun erek ngosor salat, ieu syaratna teu rubah 12. Jadi lamun ieu salat erek dikosor engke salat maghrib, salat lohor, salat asar, salat isya rek dikosor 2 rakaat. Tah kudu apal syarat anu sabariji. Sabariji 12. Apa dia 12? Oh ya jujur ilmu musafiri menang ka jalma anu nyanyabaan, pan urang nyaba qasru salati menang masor salat. Jadi salat mah ke jadi 2 rakaat dengan catatan dengan syarat sabariji 12 loba tah julai itu qasar salat teh. Syarat kudu apa? Cing apal sabariji anu 12. Hiji lamun erek ngosor salat nak khusus kudu anu bangsa 4 rakaat. Kadanya mangjulami ulah ngosor salat maghrib kayaknya salat maghrib berarti 2 rakaat gitu. Ulah jadi 1 rakaat setengah gitu teh. Oh salat 1 rakaat setengah gitu. Lamun lohor jadi 2 rakaat, lamun asar jadi 2 rakaat, lamun isya jadi 2, maghrib mah ulah jadi 1 rakaat setengah. Ulah jadi 2 rakaat, 3 rakaat normal. Hiji kudu kitu. Tah eta mah ayeuna pokona 4 rakaat. 4 rakaat. Nah 4 rakaat nyaeta anu tadina parabu. Anu tadina fardu. Da ayeuna mun teu aya salat lohor anu teu fardu. Mana salat budak. Salat budak mah teu fardu atuh ayeuna mun teu masalah. Ayeuna mun teu fardu. Gitu salat ayeuna mun teu atawa ayeuna mun teu salat lohorna salat lohor muadah mah teu fardu. Salat lohor tapi teu fardu. Lain asal lain aslina. Adapun ayeuna mun teu salat anu ada teh nu lohor ayeuna. Lamun erek ngosor salat anu tinggalkeun kudu tinggalina keur panyabaan. Bisi di dieu boga kodoaneun salat lohor. Tuluy ke di panyabaan da mumpung nyaba. Abdi sejak salat lohor kodo 2 rakaat di kosor teu meunang bawa ti lemur mah. Teu meunang nyaeta ngosor salat anu bawa ti lemur kodoaneun teu meunang kecuali lamun tinggalina nyaeta di panyabaan. Kieu meureun ayeuna mun tari panyabaan teh contohna seperti begitu ayeuna mun tama batur teh ayeuna mun tama niat jama takhir ai urang hees gitu. Nah kita niat mah contoh mah da piraku aya ayeuna mun tama sare tapi ka sampai jemput ngagengkeun mah gitu. Da ieu mah contohna nu daet gitu. Kan ari dina jama takhir mah kudu niat bari masih keneh aya waktu awal teh contoh erek nyaeta ngajama takhir salat maghrib di takhir nyaeta kana isya tah dina jero waktu maghrib teh kudu niat bari masih keneh aya waktu. Ieu mah hees ya. Ku ieuna mun teu matak ayeuna mun teu kek akang lamun jama takhir harudang heula gitu. Niat heula ke geus niat PKS deui gitu. Mun mobil gitu ke. Ayo udah heula urang niat jama takhir. Sok nyari heula. Kedua da teu kudu boga wudu. Niat mah gitu. Kareja teh naon teh enak. Iya urang niat jama takhir sejak abdi bade ngakhirkeun salat maghrib kana waktu isya kalawan di jama takhir baik sare teh. Ieu mah teu hudang tadi teh. Eueuh ngagengkeun deui. Jam sabaraha ieu? Jam 8. Aduh aing aja salat maghrib we. Eta tah tinggalkeun tah. Nah, iya anu ayeuna mun tamat tadi dina waktu niat jama takhir anu sare teh engke dina prungna teu meunang naon. Teu meunang ayeuna di jama.
apa ente saya kabolosan ayeuna mun niat ngajamana kudu dina jero waktu maghrib sedangkan ieu nyari teh geus isya. Oh mata kayak bisa aya terjadi gitu bisa we punten abdi mah moal ngiring ayeuna di jamaah da abdi mah tadi teh teu niat jamaah sok ayeuna mun tama salat lohorna eta salat isana bareng bisa ngan dina palebah ayeuna mun tama salat maghrib nah dina salat maghrib eta mah teu meunang di mana teu meunang di jamaah kodo eta mah lamun ayeuna mun tama ieu mah keunda maghribnya ayeuna mun tama lohor ka asar opat mah tah lamun dina salat lohor teh upamana kasarean begitu nyaring-nyaring geus asar baratur mah niat jamat takhir ieu teh urang mah teu tah eta ayeuna mun tama dina nalika ayeuna mun tamanehana tinggalin salat lohor teh teu meunang di jama di kosor mah meunang di jama teu meunang mah kosor mah meunang di jama teu meunang pang teu meunang apa teu cumpor salat ayeuna mun teu jama nah segitu bisa ayeuna hayang ieu hayang jelas ke ayeuna obrolkeun deui kade lamun boga kodoaneun ti dieu ulah engke ngadak-ngadak ayeuna mun teu mah ditu dilawan di kosor nu boga kodoan teh dieu ka jama lamun kodoan anu dieu aduh ya teh aya di jamaah takhir pan urang tadi teu niat dina waktu anu kahijina berarti teu meunang pipilun jeung batur di jamaah ieu mah berarti kana teh kodo salat lohor tah dina ngodoanana meunang di kosor sabab eta mah tinggaleunnana keur dipanyabaan lamun tinggaleunan anu keur dieu teu meunang tinggaleunan keur dieu kadzuhri wal asri wal isya saperti tinggalin salat duhur tinggalin salat asar tinggalin salat isya asal dipanyabaan tinggaleunan anu ka saberijina tingkah saberijina ring ayeuna mun teu ka saberijina nyaeta kaduana sarana kosor mah lamun nyanyabaan anu jauh teh nyaeta 16 pos teh nyaeta dua pamondokan teh kurang lebih 90 km lah kurang lebih 90 km geus eta nu teh sakitu tah minimal sakitu nu saha ayeuna mun teh jamaah teh Bandung Jakarta aya lebih Bandung Ciamis aya Bandung Garut ada Bandung Cianjur aja tinggal lah ayeuna mah bobari ayeuna mun tekan dina mobil teh aya kilometer gitu tinggal ayeuna mun lamun kira-kira urang ayeuna mun tama jarak ti urang ka tempat panyabaan teh ka tempat tujuan dina kilometer aya 90 kilometer kirian eta ayeuna mun tama anu sah di jamaah marhala teh katiluna nyaeta nyabana ulah nyaba anu naon ulah nyaba anu doraka lamun nyabana dek ngadon nyopet gitu ieu mah ayeuna mun teu copet tapi salat mah tara tinggaleun gitu ulah ayeuna mun teu di jamaah engke di nyabana tujuan dek nyopet ka Surabaya gitu tapi asal salat cepet aja ke di panyabaan teu menang naon teu menang di jamaah salat mah tujuan rek nyopet mah atawa ayeuna mun teh tujuan teh kelacur kitu ka ditu teh ayeuna mun teh mata eta teu menang di jamaah sabab nyaba maksiat nyaba doraka kumaha mun ieu teh erek ayeuna mun tama nyabana erek ayeuna mun tama rekreasi meunang hiburan ayeuna meunang teu doraka asal ulah nu doraka we gitu asal pan ayeuna teh rekreasi urang ayeuna hiburan meunang ayeuna mun tama menang ayeuna mun tama di jamaah menang di jamaah pokoknya nyata aya tujuan anu positif henteu kudu tujuan agama henteu mesti tujuan dunia oge kieu dek ka Surabaya erek bisnis di dieu teh ini rek bisnis di jero panyabaan di perjalanan ngajamaah salat meunang mesti rek bisnis oge asal urang deuk lacur ulah erek maling ulah rek nyopet gitu
ulah rek judi ulah rek maksiat teh walaupun eta tujuan dunia rek bisnis gitu tah tujuan agama ya rek jarah mah tujuan agama da ieu namun teh mah komo gitu pokona aya tujuan anu positif saterusna syaratna ngosor aya namun tama salat teh deui syaratna ngosor salat deui nya eta kudu tujuanna kana tempat anu tertentu kudu kana tujuanna kudu tempat anu puguh reka mana euy aku kana ka mana we ieu mana nuturkeun dina suku gitu tah lamun ini tanah nyabah rek nuturkeun dina suku atau bahasa barudak baheula nek ngomong reka mana aku kana papalidan eta teh kitu teh daya tujuan eta teh jadi lamun tujuan teh bu ayem ka mana we urang mah ini kumaha induk suku kitu teh jadi haim bahasa ayeuna jadi lamun ayeuna mun teh mah ieu tujuanna erek ka mana wae teu puguh teu meunang di jero panyabaannya eta ngajama salat ngosor salat teu meunang jadi kudu naon mun ceuk urang mah kudu direncana heula reka mana reka Wali Songo reka Jawa Tengah reka Jawa Timur reka Cirebon reka Pekalongan rek jarah ya reka ina ka Demak reka ina ka Surabaya reka Madura reka Malang eta teh maklum tujuanna mahalan makluman anu tadi mah reka mana aku mah dinu suku wae mah Papalidan we kitu ya mah bisa ya namun tenajan jauh-jauhna tapi ka 1000 kilometer ge eta mah teu boh tujuan naon ge syarat aya namun tamaja bajeng kosor teh teu meunang ngaitkeun salat ka jelema anu teu puguh nyanyabaanna kieu aya mun julema teh nyeueur akang kitu aya kang teh kang reka mana ieu teh hoyo teh tuturkeun we baik ka mana ya teh aya namun kang jabat teh apa kana tuturkeun aya urang aya Mang Julaim teh nyaeta naon aya Mang Julaim teh nyaeta aya namun tama di panyabaan teh tuluy ngajama salat ngosor salat sementara aya namun tama nyabaan teh nu nutur naon nutur aya kang mah tujuanna naon teu puguh teu meunang sarua Mang Julaim oke da ngaitkeun aya namun salat kana teu puguh kan teu puguh tujuan teu puguh aya nyabana reka mana atau nyaeta ngaitkeun aya namun tama salat ka jelema anu salatna tam ka jelema nyaeta anu salat tam kieu lah aya namun usolli fardhu dhuhri rakaataini maksuron usolli fardhul asri rakaataini maksuron wa maksuron makmuman lillahi ta'ala sejak abi ayeuna mun tama salat qasar bari ayeuna mun tama ka ngamakmum ayeuna mun tama kaya ayeuna jelema nah lamun ayeuna mun tama anu niat qasar si makmum tah ngamakmum ka imam anu salatna normal maka niat qasarna terjadi niat qasarna jadi artinya ge najan nawa itu usolli fardhu dhuhri majmu'an wa maksuron itu rakaataini makmum adaan makmuman lillahi ta'ala. Tah, salat mah jadi ngan ulah keukeuh di qasar. Berarti eta batal niat qasarna, teu batal salat mah. Niat nyaeta qasarna batal, engke kudu ngiluan anu itu. Kudu ayeuna mun tama ngiluan ayeuna mun tama kanu ari niat ayeuna mun tama kanu ayeuna mun tama kanu naon
kanu kosor terjadi niat ayeuna tam ayeuna kanu kosor mah aya niat kosor mah kanu tam jadi ngan ka dina salatna kudu opat rakaat gitu walau dijujin min sholati nah jangan ayeuna mun tama eta teh nganiatanna teh umpamana nyaeta geus dina ujungna dek beres ayeuna mun tama imam usolli fardhu dhuhri rakaataini maksuran wa majmu'an Allahu akbar. Ari ternyata imam nate nu tadi teh salat teh tam maka ayeuna mun tama ieu wajib manehanana engke dina salat teh teu meunang dikosor. Tah meureunna da teh nyaho da salat lagi ayeuna mun teh dina tungtungna dina congona ngamakmumna ge. Nah nyaho teh kieu. Nah ayeuna mun tamane salat teh 2 rakaat. Nyaho 2 rakaat teh urang niat kosor. Nah da imam 4 rakaat. Balikan deui. Jadi ieu mah ieu kabawa ku imam mah kita teh niat kosor manehanana teu jadi. Niat kosorna teu terjadi. Kartos teh menjalmi. Meureun gitu. Kebaik kumaha. Bet mabel ge ada ngaringan wae eta. Awal wari sabar kumaha pisubit teh ai subuhin teh salat subuh teh sabaraha 2 rakaat jadi lamun 2 rakaat teh tam tah lamun ieu ayeuna mun teu anu salat lohor ngamakmum ayeuna mun teu anu salat subuh imamna salat subuh aya mah kosor da engke dina waktu ayeuna mun teu padang iluna teu mimiti Allahu akbar. Kerbaya ayeuna mun tama imamna ayeuna mun tamatam heutam soteh 2 rakaat tam soteh ayeuna mun tama 2 rakaat teh tam ayeuna mun teh salat subuh mah ai salat lohor 2 rakaat yang tetap maka anggar we si makmum mah kudu jadi opat gitu ulah kabenar kieu anu gitu imam salat subuh ieu makmum salat lohor gitu terus ting kumaha jadina meureunna teuing imam anu qada makmum anu ada pasti eta anu qadanya teu mungkin ayeuna ada duana namanya itu subuh ieu ayeuna lohor ieu mah mungkin si makmum anu qada lohor imam anu salat subuh tapi hayang makmum bisa jadi makmum qada imam ada sholli fardhu dhuhri imam mah sholli fardhu subuh imam pan kete meureunan bae ayeuna kabeneran dasar wa ieu imam 2 urang 2 heuda imam mah 2 teh mah tuh da subuh ayeuna makmum 2 teh naon nya kosor sedengkeun di mana-mana ayeuna ngamumkan utam maka ieu si makmum wajib engke dina salatna teh kudu tam berarti kudu opat teh anggar najan niat kosor oge kitu tah ayeuna mun teh aturan salat wa ayyan ta'arraja wa ayyan ya al-qasra ma taharumi niat kosor mah umat wajib kudu jeung takbiratul ihram beda jeung niat jamaah niat jamaah lamun dina jamaah takdim asal kabagian keneh dina salat anu awal dina waktu salat dina waktu takbiratul ihram teu nganiatan jamaah ayeuna tengah-tengah aya pikir-pikir mending di jamaah salat teh tadi nama moal di jamaah pikir-pikir di tengah salat teh pokoknya mah asalkan anggeus salat nu kahijina salat nu kahiji teh salat lohor atawa salat maghrib asalkan anggeus dipikir-pikir asa menang di jamaah pek we niat di dinya meusing teu dina takbiratul ihram teh naon-naon jamaah ayeuna mun ari kosor mah lamun teu diniatan bareng jeung takbiratul ihram teu jadi kosor kudu bareng jeung takbiratul
jeung takbiratul ihram. Dina waktu takbiratul ihram teh usolli fardhu dhuhri maksuratan, usolli fardhu dhuhri rakaataini, atawa meunang usolli fardhu dhuhri salat tasabah. Baiklah sejak abdi salat lohor 2 rakaat, sejak abdi salat kosor salat lohor dikosor, sejak abdi salat nyanyabaan. Bebas ayeuna niatna. Nu maksudnya teh salat nyanyaban teh salat dikosor teh. Saterusna nyaeta syaratna qasar teh kudu ngajaga tina anu nganapikeun kana niat qasar dina salila salatna. Begitu ayeuna mun tama ieu teh begitu tadi waktu niat di qasar aya teh kitu aing petam gitu. Opat gitu ayeuna salat teh kitu duanya mending 2 mending salat mending opat mending 2 gitu. Jadi ayeuna mun teh mah atuh ayeuna mun lamun ieu qasar tuh jadina opat nya ayeuna mun teh mah jadi lamun geus niat qasar gitu artina engke di mana-mana ayeuna mun teh manehanana tuh ayeuna mun teh mah jadi sabriji jadi opat mangka ayeuna mun teu batal eta qasarna kecuali lamun situasi tadi teh keur ngamam sabab eta katari ku imam tadi mah keur ngamakmum mah kitu tah ayeuna mun wadawa musafar bi jami salat jeung kudu anggar keur nyaba kade ulah ayeuna mun teu kieu nya engke teh begitu ayeuna mun teu mulang ka dieu mulangkeun ieu mah caritana abdi mah moal salat di dieu jamana engke parantos dugi ka bumi ulah momongkel ayeuna salat jama ka imah engke lamun ayeuna deuk di jama ditu di jalan keneh gitu. Contohna kabeneran ayeuna mun tamanaon magrib di perjalanan ngarah Jogja engke tepi ka dieu ayeuna mun teu kudu salat isya deui tah lamun ayeuna mun tamani jama paling ge jama takrim ditarik isana ka ditu di perjalanan ulah kieu hayu urang moal abdi mah engke wah di jama takhir di bumi magrib ditarik ka dieu ka imah gitu ayeuna mun teu jeung isya teh teu meunang kudu dawa musafar kudu di jero panyawan keneh wa ayalah majeng deui kudu nyaho nyata kana meunangna qasar aya urang pangna qasar kudu dijawab ku urang naon sabab pangna Mang Deden di qasar salat jawabna naon perjalanan gitu kudu nyaho teh kudu nyaho alasanana gitu namun Deden ayeuna pangna di qasar salat apaan kuring mah keur nyapa gitu begitu ayeuna mun teh mah geung we nyapa emang Deden teh kadinya ka Bandung teh made naon aya apaan kuring kerja mah berarti naon nganyahona nyaba wungkul atuh ayeuna mun teh eta nyabana kudu nyaba nu naon nu jauh deui gitu nya ayeuna jauh jeung nyaba jeung jauh ayeuna nyopet pan ulah nu neraka deui ting tadi kayak gitu tah jadi kudu ayeuna mun diajar nanya ka sorangan nah sababna urangnya pang ayeuna meunang di qasar teh gitu jeung eta kudu nyaho prak-prakanana tata carana terus ayeuna mun tama saterusna nyaeta kudu geus ngaliwat jamaah kana tempat pamatuhan urang ulah kieu ieu mah ayeuna menang pantil lah euy ayeuna mun tama da ka Banten nah dinya we di eta di hareup di Cimini eta hayu ngara eta urang ieu urang ayeuna mun tama salat heula ayeuna jamaah celepteng teh cek jamaah teh Kang cenah abdi mah atos tadi di bumi ai tadi mah kieu ai teh mah rombongan ieu rombongan ayeuna mah sajang amat teh ayeuna mah eta eta urang kieu cita ayeuna mun tama urang salat jamaah takdim isya ayeuna ka magrib mangka beneran ayeuna mun tama eta teh ka dieu ayeuna isya eta mah saruha pan urang mahmud hari teh sabus ayeuna ka dieu Faji abdi mah moal ayeuna netepan di dieu engke sakantenan di bumi balik da jadi ayeuna mun teh pokona mah erek balikna erek minitna mun salat jamaah qasar ulah digogobrog gitu nah
kudu geus naon apa kudu geus jalan kudu geus jero panyabat nya kudu geus ngaliwat tina batas lembur gitu geus tina batas lembur ulah ayeuna mun teh ayeuna dongeng nu dieu mah naon hayu urang sarolat ayeuna urang salat sakaliana ayeuna mun teh di jama jeung ayeuna mun teh asar berarti ayeuna mun jama takdim gitu ayeuna dieu calon teh mah abi mah tadi bade angkat ka dieu di jama dongeng teh rame ayeuna jama mah gitu saking ieu teh nyata teu apa kana ayeuna mun teh aturan-aturan jama ayeuna apal mah gitu ya kayak geus kudu ngaliwat geus ti lembur tina pamukiman jeung geus nepi kana hiji tempat anu disebutkeun nyata musafir tah lamun ayeuna ti dieu ayeuna ka Cimindi teh urang teh geus disebutkeun naon nyapa da geus keluar ti lembur Ciberem atuh ka Cimindi mah gitu geus keluar di mana? Di daerah ayeuna Ciberem. Lamun ayeuna mun teh salat di dieu geus ieu di acan. Geus nyaba acan sebutna. Maden geuna keur naon salat aja mah ieu pan abdi teh keur nyaba. Manya nyaba cicing di dieu gitu. Nyaba mah kudu geus naon kudu geus keluar ti lembur. Jadi salat teh kudu geus keluar ti lembur. Lamun ayeuna balikeun ulah geus asup ka lembur kudu di luar keneh lembur. Nah, waya jujur ilmu musafir mazkur menang kanu nyaba anu tadi nyaba jauh nyaba unang lain maksiat oge ayeuna mun tama nya ayeuna mun nyaba jauh nyaba lain nyaba maksiat oge geus kaluar ti lembur menang ngajama lamun rek ngajama setelan. Jadi aya pasanganana lamun duhur jeung asar, lamun magrib jeung isya, teu bisa magrib jeung asar, atawa lohor jeung subuh gitu. Jadi eta mah paketna dua, magrib, isya, duhur, asar, lamun kajama eta. Temunang ayeuna magrib jeung asar atau ayeuna mun teh lohor jeung subuh teu nyambung atau ayeuna mun teh isya jeung naon jeung subuh lohor asar magrib isya sakitu setelanana rek jamat takdim pek kumakayang jeung jamat takdim pek rek jamat takhir rek jamat takhir kumalam jumaah mah meunangna teh nyaeta di jamat takdim wungkul kade bisingke ayeuna paket jumaah teh ayeuna pas ayeuna jeung lamun orang salat jumaah engke geus ayeuna mun tamadina salat jumaah teh make niat keun bae ayeuna mun tamari jumaah jeung batur jumaah nama jeung batur ngan urang mah nyaeta nganiatan dina jero jumaah teh jeung ngajama takdim asar ka jumaah. Lamun ayeuna di jamat takhir teu bisa jumaah di jamaah engkena teh bisa-bisa ayeuna jumaah dina waktu asar. Nah ieu teh aya jumaah ayeuna dina asar apan abdi mah jumaah dari naon apa di takhir aja kayak ieu teh mana ahli jumaahna ieu rombongan atuh teu ngato bagi ngato nya ayeuna mun tama jumaahna dina waktu asar tuluy engke ahli jumaahna deui naon musafir kabeh ieu teh ayeuna nyabaankeun matak jumaah mah paling bisa di jama ayeuna takdim si asar teh ka jumaah bisa eta mah engke salat jumaahna bareng jeung urang dinya ngilu ka urang dinya ngan dina jero jumaah nganiatan naon nganiatan jama takdim diniatan nyata jama takdim erek narik nyata asar engke geus ayeuna mun tama jumaah ulah ngilu wiridan aya erek ayeuna mun tama jamaah mah ulah ngilu wiridan 77 ulah pikurut kayak geus beres ayeuna salat langsung ayeuna mun tanang ulah kieu ada biasana al-fatihah bismillahirrahmanirrahim kakara ari geus beres ayeuna 77 rongea brek naon ieu bade jamaah
bade ngajamat taklim asar oh geus tingalun atuh geus tingalun atau teh mungkin terjadi gitu musim teu dina jumaah oge dina salat lohor mun salat lohor ngagabung ka pribumi ke kan pribumi masuk wiridan tong pipilueun wiridan entong pipilueun wiridan langsung we nyata salat asarna lamun pipilueun wiridan bisa wae anger di jamat takdim bisa cuman no salat tadi dibalikan deui no salat tadi sabab kudu nyata mualat ya gitu lamun teu dibalikan deui saya kaina salat asar oke lamun aya namun teh manggil wiridan heula mah lamun deuk dijadikeun jamat takdim balikan deui salat tadi balikan di salat tadi wa yustaratu li jam'i takdim wallahu a'lam bissawab kewelah bari aya namun tasawareh deui dina aya dina mobil ya bawa kitabna hah